ningali hidup duaan cahaya emak arok pilar kahirupan sineng kembang ati dina unggal lengkah aya dua maksaroh sing akur salawasna pageuhkeun tali kasih dunya baris caangku kanyaah. Mana? Kalewat garis nage. Nya mak kalewat ku arok. Atuh diuk rok jam masih ge diuk sia malah nangtung. Arok mah diuk, mama nangtung. Rak lah hampura emas sia mapan pikun, siapa nyaho meureun. Pikir tadi rok sia main tapak gunung jeung adi sia. Mah tiker tadi ja arok bosen di imah mah. Rok lah sia anggur main kos kieu daripada main HP. Asana inget ka baheula emak sia rok aing ge jeung babaturan-babaturan aing sok main kos kieu ieu ngaranna tapak gunung. Ai bare tong mah tarik tambang, aing ubak sodor, aing batu tujuh. Singa teh batu tujuh. Batuna di susun teh aja di baledog kita palumpat-lumpat bare tong mah. Udah kuaring mah moalnya anak horok. Kapar mainan kos kitu alhamdulillah biasa anak-anak aing melar teh. Sok menghilangkan kelestarian baheula. Urang mah kudu melestarikan, urang mah ajakan baturan sia ajakannya. Tah, ngarobonan Neng, ajakan baturan sia main ieu tapak gunung. Udah rape bae. Komo kuari mah main HP. Mana naon main slot, bandrok, main slot. Ngabeakeun doang. Amit-amit anak aing turunan aing ulah nyaho, ulah nyampekeun eta. Permainan kos gitu. Mending main kos di mana? Aman. Atuh emak, atuh arok ge jeung nyaon, nyaho-nyaho kana di slot kos kitu. Ja HP bae ge teh boga. Mak ngajar nu bener. Saha nu ngajaran teu bener? Aing mah mere nyaho ka kasia doang. Mere nyaho teu bener, moal aya kolotna mere nyaho teu bener. Ayolah, mending main deui lah. Ayo tuh mah. Ningali hidup seri hate teh bunga harapan emak jaga sing somea dunya ieu pinuh ku warna hidup duaan cahaya utama kanyaah emak dugi ka syurga.